utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teing selagi na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarep ke bisa laki cenah mah teu cukup wae mas berlian rencep ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal ganut emansipasi keluar dina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat cenah emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teuing selagi na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarep ke bisa laki cenah mah teu cukup wae mas berlian rencep ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal ganut emansipasi keluar dina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit diis keur ipeka keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa eutik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung kelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan ti waktu zaman sakola ngan hanya kau teu wani pok
nu mata lamun hayang ulah sok kapok. Kabeneran cek bejamat nu geulis teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna bareng manehna jadi randa. Cek bejamat salakina maotna teh teu pira dicium singa nganyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak. Cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa eutik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian teu nyung telit teu gancang timuruan teu panasan ningali badat tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu